upami urang teu damang zohir pilari ahlina, pilari atba'i zohir, arek dokter umum, arek spesial, arek dokter dalamna, mantrina, bidana jeung sajabana, atawa pilari puskes anu diadegeun ku pamarentah. Tah di mana teu damang batin pilari atba'il qulub, dokter hate anu bisa seuri keur keheul, bisa untung dina rugi, bisa mere kanu koret, bisa bager kanu jahat. Tah eta atba'il qulub. Kadewe salah datang, ahli jurig didatangan. Sedengkeun dina kitab Irsyadul Ibad, man ata kahinan pasodaqohu lan tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Sahajal anu datang ka dukun terus percaya jeung ngabenerkeun anu diucapkeun ku dukun, maka salatna 40 poe 40 peuting teu ditarima. Naudzubillahi min dzalik. Gampil ibu nyerikeun dokter hate asli jeung palsu mah. Ari dokter hate asli mah ahli hikmah teh cek urang mah. Aurodna tina Quran jeung hadis anu dipaparinkeun ka urangna teh elmuna, ilmu ngabersihkeun hate tina perkara dosa jeung maksiat, jeung maparin giroh sumanget kana kasab jeung taat ka Allahna. Sareng sagalana dipasrahkeun ka Allah. Eta ahli hikmah dokter hate anu asli. Salianti eta mah waspaos hadirin. Aya anu titah ngeueum, ngadaang anu, mencit anu, nanaonan eta. Ajaran Kanjeng Rasul mah realistis jeung logis. Iman aman, tauhid salamet. Abdi mah hoyong seueur ku harta jeung bagja ku harta. Kasabna tingkatkeun, bari ka bener lempeng ngajalankeunana. Kadewe poho kana tugas pokok hartana, jajakatna, sedekahna jeung ngamangfaatkeunana pikeun ibadah ka Allah. Abdi mah hoyong loba ilmu, tong bosan ngajina. Macana, diajarna, tatanyana jeung ngamalkeunana. Hasil jeung berkah sok geura. Abdi hoyong sehat, sok atuh gaya hidup sing sehat. Ceuk Kangjeng Rasul wudu sing getol, tuangeunana ulah sagala masuk, sagala rampus, tong nu haram. Jiga whisky, putau, pikur, asoka, leksotan, gele, nolengnan jeung sajabana. Ieu mah nu makruh we heula kudu geus bisa ngaraksa. Lobakeun puasana, puasa Senin Kemisna, sumawona puasa Daudna. Hate jeung pikir bersihkeun, dasar rehat atuh hadirin geura coba. Kitu ajaran Kanjeng Rasul mah. Sagala rupi masalah anu meulit tina diri urang teh butuh pitulung Allah. Upami masih kirang ilmuna, mangga dongkapan ahli ibadah anu tos muqarrabin ka Allah. Anu tadi teh anu bisa seuri keur keheul, bisa untung dina rugi, bisa mere kanu koret, bisa bager kanu jahat. Tah eta atba'il qulub, dokter hate.